Assalamualaikum, Sampurasun. Kumaha kabarna sadayana? Mugi sararehatnya. Kedah tetep semangat. Pendak deui sareng Bu Guru di pelajaran Basa Sunda pengajaran 2 nyaeta pangalaman anu matak nineng. Dinten ayeuna urang ngalajengkeun kana bagian 3 nyaeta ngapalkeun harti kecap sareng bagian 4 ngaregepkeun pedaran ngeunaan carita pangalaman. Setelah selesai belajar, diharapkan kalian nanti dapat memahami teks narasi sederhana dan dapat membaca nyaring teks narasi sederhana tentang pengalaman yang mengesankan dengan lafal dan intonasi yang benar. Hayu urang kawitan ayeuna tina ngapalkeun harti kecap. Dina bacaan anu kamari aya kecap ting trim. Hartosna nyaeta tenang. Ngahenang ngahening taya bangbalu. Janten tiisen kitu jempling ya. Teras aya kecap puseur. Nyaeta hartosna tengah-tengah atawa pusat. Aya deui kecap diwuwuhan. Hartosna nyaeta ditambahan. Aya oge kecap wisata. Nyaeta nyaba bari sukan-sukan. Kecap anu sejenna nyaeta ngalamuk paul. Hartosna ti kajauhan katenjona semu paul atawa bakat ku jauh. Aya oge kecap canembrang. Hartosna kacida herangna. Sangkan leuwih maham hartina, kecap-kecap anu tadi teh dieusikeun kana kalimah-kalimah anu aya di pancen 2 nyaeta di kaca 18 dugikeun ka kaca 20 ngawitan nomor 1 dugikeun ka nomor 6. Ditulisna di kertas elok nya. Hayu ayeuna urang teraskeun kana bagian 4 nyaeta ngaregepkeun pedaran ngeunaan carita pangalaman. Bu Guru, pangalaman teh naon? Pangalaman nyaeta kajadian anu karandapan ku sorangan. Jadi upama urang nyaritakeun pangalaman teh sarua jeung nyaritakeun kajadian anu kaalaman atawa karandapan ku sorangan. Dalam bahasa Indonesia, pengalaman adalah kejadian yang pernah kita alami. Unggal jalma miboga pengalaman sewang-sewangan kaasup hidup. Eta pangalaman teh aya nu pikabungaheun, pikasediheun, pikaresepeun, pikasieunun, jeung sejabana. Bacaan jalan-jalan ka Salabintana kamari eta pangalaman mida anu pikaresepeun. Hidup oge bisa nyaritakeun pangalaman sorangan seperti kitu. Teu kudu panjang-panjang seperti contoh nu harita kamari. Bisa bae kieu. Pangalaman anu pikabungaheun kanggo abdi nyaeta waktos abdi kenging hadiah ti mamah. Abdi dipasihan hadiah ku mamah lantaran abdi kenging juara lumpat. Abdi mani bingah pisan. Ayeuna Bu Guru bade nyontohan pangalaman anu pikasediheun. Pangalaman anu pikasediheun kanggo abdi nyaeta waktos pun nini maot. Abdi sedih pisan waktos nini maot teh. Ari margina nini teh nyaaheun pisan ka abdi. Upami aya kae rorompok anu pangpayuna ditaroskeun teh abdi. Aya deui pangalaman abdi anu pikasieunun. Waktos abdi ngalangkungan gang anu sepi. Padahal harita teh masih keneh sore. Nyasa parantos magrib lah tapi pantos poek. Kaleresan di gang eta teh teu aya lampu. Janten abdi manisieun pisan. Aya deui pangalaman abdi anu pikaseurieun nyaeta waktos abdi nganggo acuk sisirangan. Ari di luhurna nganggo acuk seragam, ari handapna abdi masih keneh di sarung. Abdi diseungseurikeun ku mamah. Atuh abdi oge janten ngiring seuri we. Daru maos teu tarapti. Gentos acuk deui abdi teh.
Tah ayeuna pek hidup caritakeun pengalaman sorangan. Teu kudu panjang-panjang, tengetan bae contoh nembe ti Bu Guru. Hidup bisa nyaritakeun pengalaman anu pikabungaheun, atawa anu pikaresepeun, atawa pikaseureun, atawa pikasieunun, atawa pikasediheun jeung sajabana. Pilih we salah sahijinya, kintunkeun voice note ka Bu Guru. Urang cekapkeun pangajaran dinten ayeuna, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.